Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Mimiti hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparkeun rahmat sareng kesehatan ka urang sadayana sehingga urang tiasa kumpul dina ieu acara kaayaan sehat walafiat. Dina zaman kiwari, urang keur aya dina era digital. Sagala hal jadi leuwih gampang jeung gancang. Utamana dina widang pendidikan. Ku ayeuna internet jeung alat digital, urang bisa leuwih gampang milarian ilmu ti mana wae jeung iraha wae. Tapi urang oge kudu wijaksana ngagunakeun teknologi. Teu sakabeh anu aya di internet teh hade pikeun urang. Ku kituna urang salaku pelajar kudu tetep fokus dina nuntut ilmu. Ngagunakeun teknologi pikeun hal anu positif. Saperti diajar online, maca artikel, pendidikan jeung ngaronjatkeun kamampuan diri. Di era digital kudu dijadikeun kesempatan lain halangan. Upama urang pinter ngagunakeun tungtu urang bakal maju jeung teu katinggalan zaman. Kitu wae pidato kesimkuring ngeunaan nuntut ilmu dina era digital. Mugi sareng sadayana tiasa janten generasi anu pinter, bijaksana, serta tanggung jawab dina ngagunakeun teknologi. Hapunten bilih aya kekecapan anu kirang marenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.